Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soli solihah? Kumaha daramang anak-anak soli solihah? Patepang deui sareng Ustazah Yanti dina video pembelajaran bahasa Sunda. Bertemu lagi dengan Ustazah Yanti di video pembelajaran bahasa Sunda. Barudak dinten ieu urang sararea arek diajar tentang bagian-bagian awak atau bagian-bagian anggota tubuh. Nah, coba ayeuna nu kahiji yang pertama Ustazah akan mencampur bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia ya untuk menyampaikan materinya. Jadi nanti ketika Ustazah menyampaikan materi akan ada bahasa Sundanya dan akan ada bahasa Indonesianya biar anak-anak mengerti dan paham. Coba tinggali di bagian-bagian awak kita, di bagian-bagian tubuh kita itu ada apa saja ya? Anu kahiji coba aya kepala. Bahasa Sundanya naon ya? Bahasa Sundanya apa ya? Kepala bahasa Sundanya mastaka. Nu kadua naon ya bahasa Sundanya? Apa ya bahasa Sundanya? Mata bahasa Sundanya soca. Pinter anak-anak. Diulang bersama-sama ya. Kepala bahasa Sundanya mastaka. Mata bahasa Sundanya soca. Naon deui Bu Yanti? Apalagi Bu Yanti? Apa ini? Hidung bahasa Sundanya pangambung. Naon deui nya? Apa yang dipegang Bu Yanti? Bener pisan, pipi bahasa Sundanya damis. Naon deui sih? Coba iya. Tapi katutupan ku tiung, tertutup oleh kerudung. Ini apa ya yang gunanya untuk mendengar? Pikeun ngadangukeun batur nyarios untuk mendengarkan orang berbicara. Apa ya? Betul sekali, telinga. Bahasa Sundanya cepil. Lalu ada ini untuk berbicara atau untuk nyarios. Bahasa Sundana naonnya? Betul sekali. Bibir atau mulut bahasa Sundanya lambei. Coba sekali lagi. Lambei. Pintar anak-anak. Ini pintar pisan. Terus ayeuna. Nah, tingali coba. Ye, Ustazah Yanti, yeuna nanya ye. Namina? Betul. Saya pisan. Tangan bahasa Sundanya panangan. Pinter barudak. Nu terakhir, nu kanggo dipake papah lempang. Naon bahasa Sundana? Kaki bahasa Sundana sampean. Coba sekali lagi sebutkan. Sampean. Kaki bahasa Sundanya sampean. Ayeuna Ibu gaduh lagu tentang bagian-bagian awak atau tentang bagian-bagian tubuh. Nah, yuk urang dangukeun. Ieu mastaka, anu ieu soca, cepil damis lambei pangambung panangan sampean. Cepil damis lambei pangambung panangan sampean. Sekali deui nya. 1, 2, 3. Nu ieu mastaka, anu ieu soca, cepil damis lambei pangambung panangan sampean.
Amis lambai pangambung panangan sampean. Bahasa Indonesianya, yang ini kepala, kalau ini mata, telinga, pipi, mulut, hidung, tangan dan kaki. Telinga, pipi, mulut, hidung, tangan dan kaki. Anak-anak solih-solihat. Tadi urang sarerea atas nyanyikan lagu bagian-bagian awak. Tadi kita sudah menyanyikan lagu bagian-bagian tubuh. Oke, sekarang ayeuna sok mangga dinyanyikan ulang jeung Umi Abina di bumi. Terus boleh untuk difotokan atau divideokan atau direkam, mangga. Yang tidak mau direkam juga tidak apa-apa, yang penting ini untuk pembelajaran aja supaya kita mengenal bagian-bagian tubuhnya. Sangkan orang kenal bagian-bagian awak orang tehnya. Oke? Tong hilap minta tolong atau minta bantuan Umi Abinya di rumah dengan kata tolong, atau dengan kata Umi Abi tulungan abdi pang ngidioankeun, pang motoankeun, atau yuk urang nyanyi bareng Umi Abi. Sok mangga weh nya. Anak-anak solih-solihah, hatur nuhun parantos nyaksikeun video pembelajaran Ti Bu Yanti. Sakitu video pembelajaran Ti Bu Yanti. Semangat belajar, tong hilap ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak solih-solihah, upami aya nu teu acan ngartos, sok mangga diputer ulang videona, atawa sok mangga tanyakeun ka Umi sareng Abina di bumi, atawa sok mangga naroskeun oge ka Bu Yanti lewat japri WA. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.